nya masalah. Teu kaop ayeuna ningali batur maju sok nyerihun. Teu kaop ningali batur maju hirupna sok ngadak-ngadak nyerihul. Ulah panasan geus diatur sadayana ge celeres. Geus diatur, geus diayeuna di bagian-bagianan. Urang masa kieu alhamdulillah. Batur sakitu geus diatur, tong aneh, tong dibikin ayeuna naon dramatis. Aduh kumaha nya ari saeta geus naon ye? Geus beunghar. Aduh ari saeta kumaha nya geus ganti deui mobilna, geus ganti deui motoina. Ari urang anger we senal capit. Umpamana ulah ijad bi kudratillah sing ayeuna naon sing ayeuna ikhlas ridho karena qada jeung qadar tisa di Allah geus aya bagianana. Cilaka jelema nu sok ayeuna panasan, cilaka jelema anu ngabogaan panyakit asud, cilaka ayeuna jelema ayeuna anu sok ayeuna panas ningali rezeki batur, cilaka. Kumaha cilakana ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ulah sok ayeuna sirik kana ayeuna rezeki nu jadi anak atana pidulur ulah. Rekel geuningannya anakna naon Pak mau jamu teh gedeuna apal. Tinu Pak Haji tinu Pak Haji saha. Awewe anakna teh naik Pak Hajina dihanap alah itu budak saha mau jamu tuh. Yo, pernah teh mau jamu baheula. Tereke ate naik kana tangkal jamu sugan teh Pak Haji. Dihandap aya Pak Haji. Hei, turun sia. Teu dicalana di budak. Turun sia cek Pak Haji teh gini gitu. Masyaallah. Turun eta budak kondisieun teh. Pak Haji atuh da abdi teh hoyong naon? Hoyong jamu air menikah bita barurung da Pak Haji mah tara dibagi-bagi geuning ari boga naon teh. Kajen keneh ku lalai, kajen keneh ku kalong. Cik atuh. Oh kitu cek Pak Haji teh sok atuh bawa. Tuh eta budakna meunang sakerese. Jaba dibere duit 20.000 yeuh meuli calana jero. Kitu lain. Ini masyono budakna kainungna bari bunga sabab dibere jamu air sanaon. Sabab dibere duit 20.000 budakna bunga emak ieu abdi meunang acis 20.000 jaba ieu ayeuna jamu air sakeresek di mana sia nyai tuh tikeun Pak Haji mana tuh eta nu deket eta teh geuning nu loba duit itu masyaallah. Mikir jeung panas nu jadi indungna cacakan budak dibere 20.000 cacakan budak dibere jamuna sanaon sakeresek sirik jeung panas ceuk naha teh nasiah aing tuh urangeun ceuk indungna ijad bi kudratillah ibu mah karung teu mawa karung kidik we tah. Masya Allah gede ya. Sugan we aya Pak Haji na. Tuh udah masieun aya Pak Haji teh indungna mah hayang aya saha? Hayang aya Pak Haji na. Aya jual. Terkea teh naik. Masya Allah. Masya Allah. Eta Pak Haji ngareret teh ka mana Pak Ibu? Kaluhur astagfirullahaladzim. Niram Ibu. Aduh Gusti nu agung. Masyaallah. Lieur ceuk Pak Haji. Saha eta turun. Rewasna ge bari acting teh ya. Si kolot nama. Aduh Pak Haji punten. Buka kera. Turun sia ceuk Pak Haji teh. Ceuk dina teh duit ye. Budak aing 20.000, aing mah tingali 200.000, 2 juta. Itu turun saburu lain kalamun wae. Mangga Pak Haji. Keresakeun ku Allah teh Pak geus turun. Naon maneh ala jamu. Oh iya Pak Haji. Lain geus kamari ku budak maneh.
mohon sugan we atuh abdi oge dikerjakan ku Allah subhanahu wa ta'ala eta Pak Haji ngodok naon ngodok pesak kabudak nama 20.000 keur meuli insyaallah kainung nama cek Pak Haji top siata 200 perak meuli silet kurun keur itu ibu mana dimuliakan ku Allah silakan sok panasan kana rezeki batur mah 20.000 jadi 200 perak keur meuli silet kurun cenah cek masyaallah linu cek Pak Haji teh ningalina ge ulah panas ku rezeki batur garuyurkeun we alhamdulillah